termasuk naon ngaranna misionaris disebutna. Orang yang ingin mengkristenisasikan Paladur Sadayana adalah orang-orang Indonesia pengacur. Ya, ubahlah dia ngomongkeun Paladur Sadayana. Gitu. Enak nu paur Paladur Sadayana Ahok naik. Ulah si Ahok. Loba jelema mukmin ayeuna ngadukung si Ahok di Jakarta baheula. Jelema arogan gitu dipilih jadi pemimpin. Terus si Ahok mau bolong kotak. Cina tegas yang taina menjadi. Masa ka tukang dagang di Tanah Abang di Tajongan di naon Allahu Akbar tengah hargaan ka jelema leutik. Masa pemerintah gitu. Aju main cabok-cabok wae ka aparatna. Mau dibilang Pak. Paladur Sadayana. Ya. Itu Paladur Sadayana. Ayeuna mah momen sararieu nu kamari tah rame di berita aya jelema budak guru sakola nitah salat berjamaah heuh rada disentak saeutik eta muridna masih penjara padahal murid mah anak ya urang apa baheula lamun kuring mah ka pesantren baheula di pasrakeun ge ka bapak. Ya, pokona bara pesantren ku kolot kopeta sintis cenah si utis cenah ge masrahkeun Kang asa ulah coplok huluna we. Pan serem masrahkeun kitu. Pangdudikeun, panggebukeun, pangnaon. Lamun ayeuna nyentil hungkul tuh di umur nyentil hungkul aya beureman dipoto jepret masalah 2 tahun 3 tahun. Undang-undang naon buah. Ya, disebutnya kekerasan. Kenapa demikian? Sebab undang-undang yang membuat undang-undang tersebut adalah orang-orang kafir. Larina karena ham itu adalah orang-orang kafir. Lamun aya jelema-jelema kafir anu nyieun undang-undang bahaya, Pak. Kumaha cek aturan maneh? Ayo urang mah ulah lepas di Quran, hadis, ijma, qiyas. Insyaallah lamun ayeuna nu nyieun undang-undang zaman, lamun ayeuna di DPR ayeuna loba jalma mukmin pasti mengacu daripada Al-Qur'an dan hadis. Pasti naranya heula ka kiai, kumaha ye kiai arek nyieun undang-undang kieu kira-kira sesuai teh jeung Quran hadis. Naranya heula aya ayeuna teh. Bener teh? Terjadi ayeuna gawe sistem kontrak. Bener teh? Kumaha sistem kontrak teh? Satahun can pulang modal can naon Paladur Sadayana geus dieureunkeun neangan deui lamun arek asup pabrik naon eta nyogokna kudu barabiut boa mah ya ke can ieu can pulang modal geus eureun deui karena sistem kontrak eta ieu nah kenapa sebab undang-undang nangieun jalma-jalma ka jadi eueuh ruhama ubainahum eueuh kasih sayang eueuh karunya kadang-kadang kanu gawe semena-mena terjadi Paladur Sadayana ayeuna orang-orang Cina tuh di Cilangsat mesti percaya mah geus ngabadag Bu nya eta orang-orang Cina anu gararawe bahkan Cina mah di ditu aya lembur Cina segala. Namun bapak-bapak KBSD Paladur Sadayana itu geus hampir mayoritas. Jakarta geus hampir mayoritas. 30% mah aya orang Cina na eta Jakarta. BSD 30% mah geus aya. Ya. Allahu Akbar. Bahkan ayeuna lain isu Paladur Sadayana ieu nu kadang-kadang orang Cina Paladur Sadayana dijieunkeun KTP Indonesia. Ayo Paladur Sadayana ya. Berarti namun gitu ulah maaf ya. Ulah anti politik. Mun bisa mah anak makmur, anak
Mang Oman atuh teu gunana lamun mampu mah jadi presiden juga. Benar tuh? Ya? Ayeuna misalkan lamun mampu mah cerdas jenius, misalkan boga anak teh atuh teu gunana naon? Jadi bupati juga. Sanu nyaho aya bupati orang Cijerai. Mustahil tak? Mustahil tak? Itu mustahil. Lulusan pesantren bener di Salapi, kemudian mana ijazah boga, jadi bupati pan serem aya bupati orang Cijerai. Iya mah presiden Soekarno, Soeharto, sadei, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ilah presiden acang gitu. Pusing aja, tok wae. Ayeuna Joko coba, Jokowi. Cek almarhum teh mah cenah kolecer kurang kuliwa cenah. Allahu Akbar. Ieu kadang-kadang salah urang-urang keneh baladur sadayana, henteu nilai-nilai lah ka pemimpin. Henteu wau samere duit dipilih. Sakali unggul datang keur butuh unggul. Ai geus jadi mah kadang-kadang poho. Ya. Baladur sadayana. Kitu kade baladur sadayana. Ya. Jadi ya Allahu Akbar. La tatahidul kamunan paling penting mah jangan pernah menjadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin min dunil mukminin. Allah aturiduna an taj'alu alaikum sultanan mubina. Apa maneh karep gitu yen tang ngajadikeun maraneh kabeh ka Allah Subhanahu wa taala nya kalawan nyieun aja kalawan nyieun pengurusna jama-jama munafik Allah mere dalil ngabukakeun kana naon kana kamunafikan manehanana. Bener teu aya? Bener teu? Ya? Mentang maaf ya rok datang merek buat geus we baladur sadayana jalma-jalma kafir terpilih ngagecet ka umat Islam kade ulah urang dibere sekedar 200.000 dibere 300.000 ke jelema kafir dak milih dak engke nyiksana kadang-kadang 5 tahun. Benar tak? Allah. Tanya maksudnya burhanan teh para sultana non sultana mubina teh burhanan bayina geus terbukti lah gitulah. Benar tak? Heuh jelema-jelema kan ayeuna kan pemerintah ayeuna pro naon boa pro pengusaha sementara henteu pro rakyat ya asmaha. Ngomong swasembada pangan tek-tek pengek yang teh bejat 12.000 beas liter. Ai gaji 50.000 full pengek. Anak 7. Berarti beas suku kudu 2 liter eta. Geus baraha? 24. Dokteri 1 kilo. Jengkol, minyak. Haduh, geus tah geus. Aing mah aya kabeh ge Bu, cai aya, gas dagang, hayam loba. Tinggal mencit eueuh teu mangga kita angna. Kencit tapi bebek jeung hayam sadaq. Lapar-lapar teh Wibah Wahab dibeli. Allahu Akbar. Ya? Jadi Allahu Akbar. Baladur sadayana. Mun bisa malah bapak-bapak baroga sawah dia ulah dijual lah. Itu untuk swasembada pangan Pak. Jadi nu boga sawah pertahankeun sabutuh-butuhna ge. Mun bisa mah urusan urang. Ulah seperti terjadi di Karawang. Ayeuna tadi nama nu orang Karawang nu Pak Haji, ada dijual ku Pak Hajina anakna ayeuna jadi karuli ka Cina. Sudah 70% di Karawang anu baheula
gudang beas paladur sadayana Cianjur Karawang itu kadina milik umat Islam ayeuna geus milik tangkurak Cina ieu. Kumaha teh arek diatur harga. Bahkan leuwih ngeri deui tah na YouTube daya. Cina sudah memproduksi campuran beras terbuat dari plastik. Diatur bu, aya pabrikna, dihijikeun jeung beas. Plastik. Aya nu aya na bisa dipercaya. Hah? Pernah ngadar mah. Atuh ngarang-ngarang ngadar plastik hayam ge modar. Tong jelema paladur saena. Terjadi di restoran mana bu ya? Di urang ternyata biasa mengandung plastik. Iya rek kumaha coba ya lain dia lain urang kadang-kadang ulah kita peduli kudu peduli justru Habib Rizik menyuruh Islam itu harus berpolitik nya kudu nyaho karena politik paladur sadayana strategi ya. Jadi gas bukti sebenarnya mah gas bukti bensin mahal, gas mahal, hapus ayo mikir naik mah beas ayeuna mah kamari minyak riweuh minyak sampai bara duit minyak tanah minyak naon minyak kelapa naonnya aju ayeuna ujung-ujungna Ma'ruf Amin cenah makan satu piring nasi sama dengan makan pisang 2. Jadi urang kita ngadaharan caung mana seueuh aya deui kamari menteri naon tah Pak Haji kita ngadahar huwi tolos ya heula we ya memang ngandung hidrat arang tapi urang mah makanan pokoknya geus sangu dileutik di palaban sangu kita ngadahar huwi. Aduh lieur ya aturan-aturan kadang-kadang anu memang tadi itu paladur sadayana jelema-jelema kap nomor kan jadi nu kesimpulannya nya nu osok memilih ka pemimpin anu kafir hanya orang-orang munafik. Orang munafiklah yang memilih pemimpin orang-orang kafir. Sekali dia bisa terjelas. Orang-orang munafiklah yang memilih pemimpin orang-orang kafir. Sebab ia berkaitan aja jalma-jalma munafik. Kumaha ayeuna paladur sadayana Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Kitu ari siksaan jalma munafik ceuk Gusti Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyanyana jalma-jalma munafik eta bakal cicing dina kerak neraka. Ya, cicing dina kerak neraka. Nah, ini orang percaya. Neraka teh ayat 7 mamanya. Maka orang dina sabada salat teh sok ngadoa Allahumma ajirna minar 7 kali kan. Ya. Nah ieu na bulugul muram keneh lamun urang ngadoa eta 7 kali sakalina nutup panto neraka. Sakalina nutup panto neraka hiji. Jadi 7 panto neraka bakal tertutup pikeun jelema anu sok ngadoa eta. Allahumma ajirni minan nar lamun keur sorangan. Ya, lamun keur jang lobaan Allahumma ajirna. Allahu akbar. Tah ya. Ya. Jana sabun tobaqatin. Neraka teh paladur sadayana aya 7 tingkatan. Gitu. Al-ulya li usatil mu'minin. Watu sama jahannam tingkat kahiji nyeta pangluhurna lah ya tingkat kahiji pangluhurna ya
Jadi saya nyebut mending nanya tingkat kayak ini ya bikin jelema-jelema anu osok maksiat di jalma mumi tinggalana neraka jahanam bikin usok neraka eta mah cuk ya mabok ieu eta dina jahanam eta menjedoknya. Nah itu saya lagi jahanam tong neraka tobik ya naroko ge panas siapa ngarokok cocokkan kena mata jolotoan kira-kira apa ya Allah eta panglurna tah tingkat kedua ya deui neraka lazo linasoro jeung orang-orang Nasrani Kristen tingkat kedua bah ada jeroan saeutik lah kolam renang tingkat ieu lah eta kan kolam renang ge aya 3 meter 2 meter 1 meter kan rada jeroan saeutik eta arek nu mana arek nu mana Mas Bur atuh urang ka surga Mas Bur ya insyaallah Mas Bur katilu aya deui hutoma pikeun Yahudi aya nu jahat ke Palestina Yahudi terus nomor keempat neraka Sa'ir di soibina san soibin teh adalah manehna anu percaya karena salian Allah menyembah anu eueuh dasarna menyembah berhala menyembah panon kue menyembah anu tah ieu ngaranna soibin nya eta 4 meter eta meureunna tingkat kaopat nomor tingkat kalima majusi penyembah api nomor kagenap adalah jahim jelema musyrik nomor katujuh adalah hawiyah tayeu jadi handap tayeu munafik mah masih pahadapna geus hese ngemekna ge pan ke di neraka ge bah pang akhir-akhirna paladur sadayana nya Kanjeng Rasul nyuhunkeun ka umatna Gusti kadenge kene ku kami aya jelema ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan cek Kanjeng Rasul Gusti ieu kosna umat kami malaikat Jibril tulung dikemek eta di teangan teu kapanggih kene nepikeun ka 7 kali ngemek dina eta neraka eueuh teu kapanggih ka 7 kali pala dosanya kapanggih horenganan eta umat Kanjeng pang terakhiran naon pang terakhiran asup neraka pang terakhiran asup surga eta jelema mukmin ieu mah kumaha rek kemegna ngucup di non di jero anu panggirona tingkat ka-7 eta beuh apa tengah ya berarti termasuk jelema anu nyeun pemimpin di jelema-jelema kafir kumaha cek Allah walan tajida lahum nasira eta jelema moal aya nu bisa nulungan saha sanu arek nulungan coba di dunia mah menang ka susah aya bae nu nulungan benar tak aya bae sama mah illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu rabbahum lillah kecuali pirang-pirang jalma anu tobat tina kamunafikan kemudian beres dina amalna kemudian nyekel deleg ayeuna kana ajaran Allah ikhlas nyekel deleg manehna dina agama Allah cicing istiqomah nyekel deleg kana agama Allah maka sanajan tadina munafik oge tobat si munafik bener dina tobatna manehna nyekel kana ajaran Allah faulaika ma'al mu'minina maka eta jelema sanajan tadina munafik bakal ngahiji jeung jelema mukmin
aya tobat di zaman Kanjeng Rasul paladur sadaya. Wa saufa yu'tillahu ajran azima, maka pasti eta jelema bakal menang ganjaran anu gede ti Gusti Allah. Wa mayab alullahu bi ajabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah cara urang mah masa Allah aya migawe, namun bahasanya mah istifham, namun keur istifham dia mana menang duanya, menang mana pi menang mah istifham. Bahasa orang piraku Allah aya migawe nyiksa ka jelema anu sok syukur ka Gusti Allah, anu iman ka Gusti piraku ya bahasana. Namun keur dijen mah istifham, piraku ayeuna seperti kuring suka mungkin piraku salat osok, ngaji sedekah osok, bener enggak? Doa bisa salat osok, ajan osok, sedekah sedikit banyak osok, ngaji piraku kudu dina kanarakakeun keneh bae. Tah ieu ngaranna keur istifham. Karos dah. Arek sanu musian surga tua, lain sombong, lain berarti sombong, piraku. Ieu dalilna. Tamun keur mana dijieun mah istifham. Nya, bisa mah istifham, bisa mah nafi, paladur sadaya. Sapiraku naina jelema iman boga. Terus ngalaksanakeun keimanan lain ngaleutikeun kasalahan nya, lain ngaleutikeun kasalahan ai karak salah wae malah ngaranna ge jelema bari dina salahna ge urang sok minta ampura ka Gusti Allah. Bener teh? Sieun-sieun keneh wae dia sungkeun kana neraka Gusti Allah paladur sadaya. Sieun-sieun bae kana mau. Heh? Nyepulnya jelema sarieun kana maot kana ulah waka cemung teuing teh. Ai geus datang waktu mah teh hese. Modaena guru urang sadayana. Cek urang ulah waka hayang hate mah. Tapi ya cek Allah maot maot. Apa? Kadang-kadang orang boga anaknya, kata anak, der, mau, kadang-kadang gitu. Ya, ayeuna pirakuna Allah migawe kana nyiksa maraneh kabeh lamun maneh syukur, lamun maneh iman. Pan Allah mah bagir, Allah mah wa kana Allahu syakiran alima. Pan Allah mah anu mah narima syukur jeung anu mah uningan. Allah nyaun kana anu bener jeung Allah nyaun kana anu teu bener. Ya. Ya, lamun ayeuna jelema mode urang misalkeun kudu dikanarakakeun keneh bae. Arek saanu musian surga mangko beuing. Bener teu? Ya, jadi hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang musyrikin yang akan diam di surga. Di mana? Diam di neraka. Allah. Can anggus ya Muhammad ngajelaskeun sifat-sifat jamaah. Terus kena bae. Loba jasanya. Jadi lamun di dieu leuwih loba sifatna ieu. Nya dina Al-Baqarah mah teu pati. Di ieu mah leuwih loba surat naon sih ieu? Surat An-Nisa nya. La yuhibbullahu fantasi ahok ya surat An-Nisa ayat 50 lain. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli wallahu a'lam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lan den sunataken bima ing dalam itu ajan dan qomat, ajan sareng qomat. Ae tegese bil ajan ing dalam ajan wal qomati lan qomat.
kiamun apa ngadeg wa yuajina ala maudi alin sareng eta ajan si jama ala maudi alin kana tempat anu luhur walau lam yakun sareng lamun daya lil masjidi ka masjid munaratun naon munara sunna maka disunakeun bisudi kalawan lotengna munara au bibabi sumami babi maka kari-kari kalawan pantona itu masjid wastikbalu sareng yang arep lil kiblati kana kiblat wa kurihalan den makruhakeun tarkuhu opo ninggalaken istiqbal ka madhep kiblat wa tawil wajhi sareng ngalikeun wajhna si jamala sadrin dada bima dina bima pihak bima dina ajan jeung qomat jaminan kabelah katu marotan sabalik biaya ala shalah dina hayya ala shalah bil marotaini dina dua balikan summa yaruddu maka kari-kari ngabalikeun wajau kana wajana sejama kana kiblat wasimalan sareng kabola kenca marotan kana sabalik biaya alal pala dina ya pala bil marotaini dina dua balikan sumaya rudu maka kari-kari ngabalikeun sejam wajau kana wajana sejama lil kiblati kana kiblat walau li ajanil hutbati sareng sanajan kana ajana hutbah awliman ya janul nafsi atawa kajama anu ajan si jama bikin dirina si jama walaya tapi tu sareng ulang alik si jama bitaswib dina taswib ala nizain kana pertentangan fi dina itu taswib kumaha ayeuna ajan bari kekedengan bah udah ajan yang udah santri bari kieu we Allahu akbar Allahu akbar dorakat ada bari diu Allahu akbar dorakat teh menang teh atuh menang bae menang bae kan teu doraka nyamun mah edan we hah besi sange besi sange tangtung bari di ieu besi sange tangtung bari kekedengan cuman ye nya ketika ajan teh lamun aya menang sunah dina ajan paladur sadayana eta wa sunnah sareng disunahkeun pihi ma dina ajan jeung qomat kiamun naon ngadeg jadi lamun bari ngedang bari diuk moal meunang sunnah nantung ente mah eta kira-kira mun aya dicicira ye bawa bari ngedang qomat Allahu akbar ditajong ku malim tuh kira-kira kan sebenarnya itu doraka sih ya hanya mah gelo we atuh kira-kira lamun budak santri kitu ku tajong ku ieu sia ajan-ajan komat-komat sia tah ye sunahnya nangtung gitu maka lamun ajan teh saepkeun suara kalau dari sadayana sing bedas ciri sing das kamari kan sunah urang mangpetan
Ceuli kieu tah abe bedas, pala dosa abe bedas. Ya. Bahkan pala dosa sadayana wa ayu anzina ala maudu'in alin. Sunnahna neangan aja ketika aja dia tempat anu luhur. Ya luhur. Menara gitu bah. Baheula mah cenah speaker. Ini mah speakeran di menara. Di bawah apa di paimbaran. Baheula mah cenah speaker. Lamun eta masjid eueuh speakeran. Ya baheula mah di menara. Gitu. Tempat luhur. Walau lam yakun lil masjid munara. Walau lam yakun sarang lamun eueuh kam di masjid teh ya. Naon munara sunnah bisathihi maka sunnah kalawan naon kalawan lotengna kalau dosa loteng masjid loteng tingkat masjid tingkat di lotengna sunnah masjid misalkan tingkat 2 di loteng tempat luhur bawang angin gede aku berapa kumaha lotengna ge eueuh summa babu bibabi maka dipantau masjid istilah urang mah anggeus make speaker urang mah maka ya ningali keterangan kieu kamari kan pemerintah rame bener teh ngulahkeun ajan make spek mengganggu yang mun bisa mah gedean Pak mun bisa mah sing gede urana nah sebabna ningali kana kal ieu urang mah kerja ka sunnah kenapa itu disuruh digedean disuruh jangan pakai speaker kalau jadi digedean wa sunnah ajannya sunnahna kudu make suara gede bedas jeung bahkan kudu naik menara mun bisa mah abe kadenge aing kita ajan di majlis sungguh kumaha puji-puji batur ayeuna ai ajan ge karena dulu ke masjid iya kita ajan ulah kadengen ulah mun bisa masih gede toa cijerai kiri kanan terus hayo kadenya kadenge ngadu ajan suga di lembur ajan salila lagi 5 menit apa nyobanya eta nu rapat tibang eureun 5 menit kadenge ajan mulu nyawa di Jakarta geus diberlakukeun kan terus cacat paje eta geus berlaku can undang-undang namun aya wae bisa dipenjara orang mudah-mudahan ulah ditetepkeunnya engke mah lamun aya make corong speaker ya ge masalah gedean lah naon alasanna dina undang-undang mengganggu kestabilan aktivitas orang-orang ramai mengganggu cek mana ayo kunaon bah justru lamun ajan ayeuna rehe urang sep ngan ayeuna dieu jadi di Cijengko ieu rame subuh geus tahrim keunaan rame jadi bener teh subhanallah paladur sare wastiqbalu lil kiblati jeung ajan ieu sunnah madhab apa sok madhab kiblat apa hah kiblat hah madhab kiblat makruh ninggalkeun madhab kiblat wa tawilu wajhi la sadri fihi ma eta pakai ayam imannya fihi ma dina ajan jeung fihi manya fihi apa fihi ma Allah fihi ma ya dina ajan jeung qomat yaminan marotan biaya ala sholat bil marota ini tarudu wajahul lil kiblat wasimalan marotan biaya alal pala
Ya. Iki ya. Hayya 'alas shalah. Hari itu bah. Muter set ke kanan, kemudian ke kiri, berhenti di tengah-tengah. Di kiblat. Termasuk qomat. Sebab bihima ya. Ya. Hayya 'alas shalah. Sih qomat mah. Hayya 'alas shalah. Ulah deh. Kamu boleh. Eta balik orang apa tapi bihima mah. Hah? Hayya 'alas namun qomat. Padahal pada bihima kuring mah, kuring bihima. Oh jadi kiri kanan. Hayya 'alas shalah. Gitu. Hayya 'alas shalah. Gitu. Hayya 'alal falah. Gitu. Lamun qomat hayya 'alas shalah. Tadi sekuat Pak. Lain kan pikiran bihima ya, Malim. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berarti ada selobah qomat ke. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Benang talamun gitu mah. Urang mah ada cepat kumaha si ato mah. Ya shalah, ya falah. Cenah lieur. Jadi rada lambat bah qomat ge. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Rada lambat ulah cepet teuing. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Rada hese teh nyeuleukna eta. Arti bah. Ya. Jadi contoh qomat ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Beunang. Ulah siata, ya shalah hese jadina. Siri mowan. Hah? Bawa buku si ato. Sumaya rudu wajhul kiblati. Tadi balik deui kana kiblat. Sanajan ayeuna kanajan khutbah naikeun khutbah kan. Khotib geus naik ka mimbar eta sunah deui ajan kana aya ajan 2 kali teh. Atau momen kenaon arek salat sorangan geus katinggalan berjamaah. Hari teh ajan urang kekeh ayeuna sunah eta ge ieu kanan ieu kiri paladur sadayana. Auliman yu'ajinu lina si paladur sadayana. Ya. Cuman kumaha dina as-shalatu khairum minan naum. Ya. Walaya tapi tu pitaswibi alan nizaifi temenan ayeuna ngalieuh dina taswib dina as-shalatu khairum minan naum alan nizaifi kana perbedaan pendapat ulama. Mudah-mudahan orang sing ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala